Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gorabacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ka-18. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Juragan, nah make nyusul-nyusul ka abdi gan. Jawab Dani dumarida sarta cipanona rembay disusutan ku bajuna. Dani, teu meunang engkang nyusulan ka Rani. Naon dasarna pang engkang teu kengeng nyusulan Rani? Na teu kengeng engkang mika nyaah ka Rani anu geus mika nyaah ka Tini. Oh Rani, eta kecap teh nyugak pisan kangkang mah. Nalangsa Rani, engkang dijawab kitu teh. Sugan engkang Rani bade nganuhunkeun ka engkang, tapi buktosna bet nyalahkeun geuning seolah-olah engkang teh teu kengeng nyusul. Naon dasarna pangna Rani nyarios kitu? Juragan Suryaman maning ngalimba. Barang ditanya kitu teh gebeg nya Rani ngaranjug manehna teu nyangkaeun dunungan ngajawab kitu. Atuh rei cipanona ngembeng tina bakat ning kurewas. Najan tadi geus disusut ayeuna nyurucut deui bari pok manehna ngomong sorana teh dumareuda kawas nu sieun pisan. Juragan, mugi agung cukup lumur, mugi jembar pangampura. Abdi nyarios kitu teh sanes nyaram tanda ngewa, tapi nyaram tandanya sangkan juragan salamet. Margi kanggo badan abdi di dunya kirang gunana hirup ukur janten babu tulunganeun diri batur ari nulungan teu bisa. Tapi salira juragan upami bieu cilaka seueur jalmi nu leungiteun anu tetela leungiteun putra juragan Neng Tini anu mejehna cooeun. Nya kitu deui saderek Neng Winangsih anu deudeuh ka juragan nyaah pisan. Lamun juragan cilaka tada teuing sungkawana numawi abdi hariwang ku nyusulna juragan teh. Untung ayeuna salamet henteu aya naon-naon. Irani dumareuda bari neuteup ka Suryaman. Ari dijawab kitu mah gelenyu urang Neng Tini harita teh imut deui hatena toleh ngalem ka Rani anu nyarios. Basana leuleuy teu sugal matak raos nu ngupingkeun atuh dina paromana matak deudeuh, matak nyaah, matak masket kana hate. Rani, upami kitu mah Rani teh atoh-atohnya sur juragan Suryaman bari gap nyekelan deui tak-takna Rani nu tadi geus dilesotkeun. Tangtos bae bingah mah juragan, jawabnya Rani bari ngaleper lantaran dicekal tak-tak karasana kana hate ting sariak ting seredet. Naon nu janten kabingahan Rani teh? Sur juragan Suryaman ngadak-ngadak resep ngobrol kanu gagerungan kageleng ku kareta api mah henteu dilirik. Abdi bingah ku jalaran juragan aya dina kasalametan. Abdi bingah ditulungan ku juragan tina panandasa musuh nu bade mergasa abdi. Nuhun juragan. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun, jawab Nyi Rani bari ngaluktung kula kawas aya nu dipikir. Rani, teu aya deui kabingah Rani. Teu aya deui kabingah Rani teh. Mung ukur kitu
Sur Juragan Suryaman bari ngahulang kawas aya nu dipikir deui, sabab kahayang anjeunna Rani nyebutkeun bunga teh bisa babarengan deui. Tapi ari kecap Rani ukur nyebutkeun salamat, nu matak ngarasa heran sarta hate kurang regreg, sok sieun paturai deui. Duka atuh Juragan, sesah nyarioskeunana, malum abdi mah istri nu sepi pangarti, sarta tuna pangabisa. Ulah kirang ngahapunten bae gan, upami kecap-kecap abdi kirang nyugemakeun kana manah Juragan mah. Jawab Rani bari ngalimba sieun Juragan Suryaman jaheut manahna. Oh, kitu Rani. Keun atuh engke urang teruskeun ngadongeng mah nya. Tuh di ditu dina tempat anu teu aya bahaya. Ari di dieu mah matak hariwang, bisi aya kareta api ngaliwat. Kersa dibantun kalebah ditu Rani. Sur Juragan Suryaman bari nyekelanana ayeuna mah kana pigeulang Rani. Mangga Juragan, abdi ngiringan. Jawab Rani bari narik napasna panjang pisan, atuh buah dadana ku Juragan Suryaman teh kabandungan siga nu naek turun. Leos Rani lempang deui mapai rel kareta api sarta leungeunna ditungtun kawas budak keur lempang, komo lamun papan bobo matak lalewang nincakna. Atuh Rani teh disangkeh kawas lebar bisi labuh, komo lamun segrag-grag mah nu matak pantes kitu ge. Da Suryaman mah lebareun bisi Nyi Rani cilaka. Barang geus ngaliwat sasak gek Juragan Suryaman teh calik dina sisi lamping, milih nu jukutna ngemploh. Ngarah raos dicalikan, atuh Nyi Rani nurutkeun gek di caket dunungan ampir-ampiran paantel, sabab Juragan Suryaman tetep nyarek ulah jauh, kudu rapat jeung anjeunna. Sanggeus dariuk ngarendeng nu geulis sareng nu kasep, sajongjongan mah jarempe teu aya nu nyarita, kawas tayapi omongeun, ngadadak jadi leungit. Atuh Juragan Suryaman damelna ngan melong bae, ari Rani teu kuateun, ngluk tungkul semu ajrih nyang hareupan dunungan teh manehna teu kuateun. Tapi geus kitu watekna lalaki gede wawanen, sanajan ngarasa berat Juragan Suryaman cengkat sarta anjeunna maksakeun netep deui ka Nyi Rani, geus lila melong nu tungkul kakara nyarios kieu. Rani, cenah pondok pisan siga teu bisa neruskeun. Kah, jawab Nyi Rani bari cengkat atuh prok panona bantrok. Gancang Rani tungkul deui manehna teu wanian netep raraina dunungan, sok sieun kumaha onam. Pedah aya babasan ulah ngaluhuran hulu bisi ragrag kana dampal. Rani, seperti obrolan urang waktu tadi belah ditu. Engka ngaraos sugema, sabab Rani nyebut bunga. Tapi sagigireun bunga, tang tu aya nu sedih. Tah ibarat engkang bae ayeuna ngaraos sedih, nalangsa taya hinggana dina waktos ayeuna teh, sabab yakin kumaha bukti diri teh taya pangaji, badan teu aya hargaan. Juragan Suryaman bari diselangkung ngarenghap narik napasna. Naon anu dianggo kana langsaan ku Juragan teh? Jawab Nyi Rani manipias hariwangeun ku dunungan. Rani, moal bendo upami engkang nerangkeun kasedih engkang ka Rani. Juragan, abdi moal dugikeun ka bendo ka Juragan mah. Bet bujang-bujang ukur nguping cariosan ti Juragan, sanaos ditenggelan oge abdi mah tumamprak bae. Margi ku abdi karaos jiwa raga diri abdi. Juragan anu nyaitna kapungkur ti tengah jalan waktos abdi kapaehan. Ayeuna di dieu pisan waktos abdi keur diarah kudua jalmi nu tadi. Sumangga gara carioskeun atuh gan, ngarah abdi ngemplong hate ulah sararumpeg kieu. Jawab Nyi Rani teu boleh dumareuda. Kieu Nyai, engkang kalinta ngaraos hanjeluna, engkang ngaraos bingung sareng teu ngartos mikiran dosa engkang. Naon dosa engkang ka Rani teh? Pangna Rani tepi ka ngejat, nah ngewa ka engkang teh. Upami ngewa kunaon Rani? Nalangsa Rani engkang mah dipangejatkeun ku Rani teh. Cek emutan engkang kajian maot ditandasa, tibatan kudu maot gering nang tunggalang layung, dipangkaburkeun ku buah hate. Nah tega Rani ngentunkeun ka engkang teh. Dupi ayeuna upami urang tos sasarengan bade ngantunkeun deui Rani. Rani, cing gara jawab panaros engkang teh
Cuk juragan Suryaman bari netep teu ngicep-ngicep. Ulang nyerani ngahulang teu bisa ngajawab manehna ngabetem bae pikiranana teh linglung, malah tibatan ngajawab kalah ngeluuk bari ceurik. Sarta ngegelan kukuna ari ngajawab mah henteu atuh juragan Suryaman hatena beuki salempang, sok sieun kumaha onam atuh gancang naros deui bari netep ka Nyi Rani. Rani nah teu ngajawab bae bade mios deui ngantunkeun engkang Rani teh. Juragan Suryaman bari gapleungeunna Rani anu kukuna keur digegelan teh harita mah dicekelan. Juragan, hapunten abdi teh gan. Atos kumawantun ngantunkeun juragan sareng tini anu ku abdi dipuja. Hapunten agan. Abdi teh teu pisan-pisan ngantunkeun bumi juragan dilantarankeun ku ngewa. Sareng abdi terus terang juragan mah henteu lepat. Komo deui gaduh manah kagungan dosa ka abdi. Teu kagungan dosa juragan mah. Nu ageng dosa mah iwal diri abdi bae. Jawab Rani bari segruk cerik deui. Rani, nuhun upami kitu mah. Janten Rani teh moal ngantunkeun deui ka engkang atuhnya. Ampun juragan, jawab Rani cerikna beuki tarik lantaran teu wanian ari rek sumpah kitu mah. Rani, sakumaha nu geus dijangjikeun ka engkang, urang teh geus tundangan Rani. Jadi engkang ngarasa wajib kudu nyusul-nyusul panutan engkang, kudu ngabelaan pibojoan engkang. Sanes Rani teh parantos satuju ditikah ku engkang. Rani, cing engkang pasihan hiji kecap nu nyugemakeun ka engkang. Tipayun engkang parantos disugemakeun ku Rani teh. Yen Rani sanaos henteu micinta ka engkang, tapi Rani bade usaha ngabelaan ka engkang anu ngalang layung gering nangtung. Kukumawula ka engkang kudaek janten bojo engkang. Namung harita Rani masih ngecapkeun teu acan cinta ka engkang. Rani, cing engkang landongan sakali deui mah panutan gara kecapkeun ku Rani hiji kecap anu bakal ngagumbirakeun ka engkang. Gara kecapkeun Rani, cing enggal gara kecapkeun atuh. Cuk juragan Suryaman dumareuda nyariosna teh. Kecap kumaha anu kedah dikecapkeun ku abdi teh juragan? Jawab Nyi Rani manipias sarta ngalepar siga nu sieun. Kecap cinta, cing sebatkeun Rani cinta ka engkang teh atawa henteu. Lamun Rani micinta ka engkang, eta tandana Rani nulungan ka engkang. Penyakit engkang tos dilandongan, tapi upami Rani nyebatkeun teu micinta ka engkang, eta sami sareng jajantung engkang ditiruk, sami sareng engkang ditandasa ka hayang. Margi percuma engkang ngawin ka Rani oge lamun Rani teu cinta mah. Margi ayeuna buktosna ari teu cinta ka engkang mah geuning ngaleos. Cuk juragan Suryaman bari netep mani anteb kawas hayangeun dijawab. Juragan, abdi ridho ditikah gan. Abdi hoyong ngabelaan ka juragan. Tapi abdi teu acan micinta gan. Abdi terus terang sanaos pika nyerieun kanggo juragan. Margi abdi teu kiat ngabohong ka pameget anu parantos nyait ka abdi, anu parantos mikanyaah ka abdi. Namung mugi kasurti juragan, abdi usaha sakuat tanaga sangkan micinta ka juragan. Namung keukeuh bae teu aya jolna juragan, teu aya ngantengna. Aduh, ampun juragan, abdi teu kiat nyarios kitu. Namung kumargi ditaros kapaksa abdi teh nyarios kitu. Hapunten juragan, jawab Nyi Rani bari rembay ku Cipanon. Muping swanten Nyi Rani anu ngayun matak watir sanajan basana nampik nyebut-nyebutkeun teu cinta, tapi kanyaahna tembong kurido daek dikawin. Atuh juragan Suryaman hatena ngarasa sabil teu paruguh pipikiran kitu salah kieu salah, tungtungna ngaharuk bae, hate karasana rajet. Rani, engkang kalintang sedihna nguping kecap henteu cinta. Janten cek emutan engkang, lamun Rani henteu cinta, kawin ge percuma bae. Margi kanggo Rani korban ibarat kawin kapaksa. Sieun da akhir kuciwa Rani ka engkang ngantunkeun gara-gara henteu cinta. Oh Rani, nalangsa engkang teh di kieu-kieu mah mending keneh engkang maot
cuk juragan Suryaman bari teu karasa cipanonna ngagarendang ting lembereh mapai pipi. Ninggal raraina dunungan pucet semu anu sedih nyirani henteu kuateun sagruk manehna ge cerik sarta cerikna ngaguh-guh kawas nu manggihkan nyeri ngan alusna lebah dinya teh teu aya pisan jelema da puguh di luhur pasir atuh nu cerik jongjon teu aya nu ngaganggu. Juragan, hapunten abdi teh gan, nyirani ngomong deui nyaritana pegat-pegat. Rani telepat Rani mah leres kudu kitu panutan engkang langkung sae blak-blakan tibatan sumput salindung. Keun Rani nasib engkang kedah nalangsa saumur-umur engkang ngarti sarta insaf malah sadar sasadar-sadarna yen engkang tangtu bakal nyorang maot tanpa babarengan jeung Rani. Tapi engkang sadar langkung-langkung ti sadar yen Rani lamun babarengan sareng engkang moal aya kabagjaan moal aya kasugemaan batin. Margi Rani mah henteu micinta ka engkang di mana tiasa bagjana nu laki rabi tanpa saling pikat cinta. Rani kalintang engkang nalangsana cuk juragan Suryaman bari terus ngusap beungeut siga nalangsaeun pisan. Juragan ulah ngemot-ngemot ka abdi gan, abdi sadia ngorbankeun diri abdi demi kapentingan juragan. Abdi sumenja nurut ka juragan bade ditikah mangga bade dikumaha oge mangga. Namun segruk Rani cerik deui ngabangingik teu bisa terus ngomong angeunna karasa nyelak. Jep sajongjongan jarempe teu aya nu nyarita kalah ngalumbar cipanon bari dariuk teh tungkul atuh juragan Suryaman harita kapaksa cengkat sarta pok nyarita deui bari neuteup ka Nyi Rani. Rani kumaha atuh ayeuna teh bade ngiring deui ka engkang atanapi bade kumaha? Sur juragan Suryaman bari neuteup antep pisan atuh Nyi Rani teh ngeluk henteu sanggupeun ningali. Rani nah kalah ngeluk bae geuning. Kumaha bade ngiring ka engkang atanapi moal? Juragan abdi mah ngiringan bae kumaha kersa juragan. Kadah ngiring abdi mangga, kadah mios mah piraku henteu hawatos ka abdi. Sanaos abdi lepat ge parantos wantun ngantunkeun piraku teu dihapunten. Kedah kumaha abdi teh juragan? Jawab Rani malik nanya bari rembay cipanona. Rani hayu atuh urang wangsul ari kitu mah. Sur juragan Suryaman bari jung nangtung sarta terus lempang bari tetep nuntun Rani. Urang tunda heula pamiarsa Rani nuker lempang jeung Suryaman ayeuna urang malikan Den Barnas anu geus gilig rek cicing di lebak jero. Manehna rek ngadon nganjerek di mumunggang eta pasir maksudna mah hayang ngaso duka bulan duka tahun. Lamun encan lipur hate moal rek ka kota deui kitu tujuan Den Barnas nu matak harita gilig rek bubuara di dinya. Malah mah geus tumpak mobil ngadius ngaliwat Bandung manehna teu nyahoeun yen Rani geus ti heula. Nyusul-nyusul ka manehna anu disangka ku Rani Den Barnas maehan maneh nu deung ngarag-ragkeun maneh padahal kakara indit nu maksudna arek pindah hayang manggih hiji tempat dina lebak jero pisan nu lungkawing mata klewang ngarah alus pemandangan kitu maksudna Den Barnas sarta sepi taya jalmi arek jongjon bubuara. Barang geus tepi kadinya reg mobil teh dieureunkeun sarta jut Den Barnas turun jeung mayar ongkosna heula. Tapi barang ret ngareret aya istri jangkung leutik keur dikaleng ku pameget kawas nu kakara turun ti pasir entas arulin atuh Den Barnas ngaranjug sarta sajongjongan melong sabab asa-asa wawuh ari tetela Nyi Rani gero bae digeroan. Rani cuk Den Barnas bari lumpat murukan nuker ngarendeng tapi Nyi Rani teh jongjon lempang lawan rerendengan atuh gancang ku Den Barnas Rani dicalukan deui kawas anu panasaran. Rani cenah ngadenge anu ngagero Nyi Rani anu keur ngobrol bari jongjon bae lempang manehna mani ngaranjug tina bakat ningkurewas sarta buru-buru malik nyidikeun nu ngageroan. Barang breh horeng Den Barnas atuh Nyi Rani ngarenjag leungeunna mani ngalepar sabab ngadak-ngadak bingung kudu kumaha lakuna. Engkang
Cek Rani lalaunan malah meh nyebut engkangna hampir-hampir teu kadenge. Rani, oh Rani, tas di mana Rani teh? Den Barnas bari napasna haheho tina bakat ningku capek. Engkang, abdi nyusul ka engkang. Oh engkang, jawab Rani nyari tanan teu kebat lantaran ngarasa kagok sieun juragan Suryaman bendu nyesel lak-lak dasar. Nyusul ka engkang Rani teh dianteur ku juragan Suryaman pangintennya. Oh Rani, panutan engkang, nuhun Rani tos nyusul ka engkang anu pondok pangharapan. Nuhun juragan Suryaman kana kasayaan manah juragan anu parantos nganteur ka Rani nyusul ka abdi. Nuhun juragan, sesah kanggo ngabalesna. Cek Den Barnas bari manggut ka juragan Suryaman anu harita jametrot tina bakat ningku sebel. Barnas, samemeh pok nyarita teh ungang-ungang heula atuh. Ulah sok ambon sorangan, ulah ngarasakeun ngeunah sorangan bae. Nah anjeun teh teu nyaho yen biaya peristiwa anu matak muringkak bulu punduk. Juragan Suryaman siga nu keheul ka Den Barnas teh. Aya peristiwa naon juragan? Jawab Den Barnas olohok. Sabab pikeun Den Barnas mah teu ngandung hate goreng sanajan nyahoan oge yen juragan Suryaman teh saingan anak manehna anu ceuk sangkaanana harita tunanganana Rani sareng Suryaman beres roes teu kaganggu. Barnas, seperti anjeun geus terangnya yen Rani teh pipamajikaneun kuring, tapi naon sababna ku anjeun dihihireudan bae. Kuring geus ayang tentrem jeung Rani teh hayoh make ngirim surat sagala jeung surat kabar sarta dilelewang dina basana. Naon anu dimaksud ku anjeun teh Barnas? Nah anjeun teh hayang ngabinasa ka Rani. Naon dosana Rani make jeung ditipu sangkan cilaka sagala rupa teh? Oh Barnas, sanajan akal anjeun sakitu lemesna oge, tapi goreng mah tetep bae goreng. Sarta kaambo gorengna, untung kuring datang bisa ngabela dina waktuna. Lamun teu kabelaan ku kuring geus tinggal layona meureun Rani teh. Ngarah kitu akal anjeun teh. Ari geus salamet hayoh disampeurkeun deui nya. Rek naon anjeun nyampeurkeun? Sur juragan Suryaman bari melong mani antab siga anu cecep pisan. Hulang Den Barnas ngahulang manehna teu bisa ngomong ngadenge kecap kitu teh ret ngareret ka Nyi Rani anu nyurucud Cipanon. Ret deui ningal Suryaman anu jametrot semu ambak atuh Den Barnas ngahulang sarta ngupat jero hate. Aya kajadian naon ieu teh? Geuntas hate Den Barnas bari ngerungkeun halisna siga mikir jero pisan. Nah Barnas kalau ngahulang bae, ayo goda jawab ku anjeun. Rek naon pangna nyamperkeun ka dieu teh? Rek nandasa deui, juragan Suryaman bakat ku keheul nyariosna rada kasar. Sanes juragan, nemung abdi mi cinta ka Rani teh, tah dasar anu cinta nama moal aya nu deleka. Sabab kacinta abdi atau sekaliput ku asih, lain asih pikeun abdi, tapi asih pikeun Rani. Lamun Rani manggih bagja tangtu bae abdi bunga, tapi lamun Rani sedih tangtu abdi teh prihatin. Ku jalaran eta pisan abdi mah teu patos ngartos. Dieu juragan nyebatkeun yen abdi bade binasa, bade nipu ka Nyi Rani. Abdi teh teu pisan-pisan gaduh emutan nu kitu. Malah abdi oge kaget nguping Rani mendak bahaya anu janten gara-gara pedah abdi ngintun serat sareng ngintun serat kabar. Nah ngintun nu kitu make disebat ngabahayakeun juragan. Ceuk Den Barnas maksakeun maneh bae nyaritana kitu teh lantaran hayangeun ngarti. Barnas, kunampana surat kitu anggapanana Nyi Rani anjeun rek maehan maneh ku jalan rek tetekadan ngaragragkeun badan anjeun dina jurang lebak jero. Nu matak Rani reuwaseun harita keneh ge kabur nyusul-nyusul diri anjeun. Tapi nu disusul eueuh nyampak musuhna Nyi Rani baturna pasanap teh. Tah ku dasar eta pisan anjeun teu perlu ngangles, malah mending keneh ngaku sakomplotan jeung pasanap anu geus wani-wani maksa Rani jero imah, tapi kaampir binasa sabab ragrag tina loteng. Ari dieu rek disusul kudu ragrag kana jurang kawas anu hayang puas. Untung pikeun diri Rani lantaran teu boga dosa ditangtayungan ku Gusti.
kaburu ku diri kuring kasusul keur bahaya atau kuring dia tarung ngalawan dua jelema sarta Gusti nang tayungan kuring henteu naon-naon tapi musuh rada ripuh. Ari ayeuna jol datang anjeun nyamperkeun ka kuring rek naon anjeun nyamperkeun sur juragan Suryaman keukeuh bae nekenna teh. Rani cek Den Barnas dumareuda sarta neuteup antep pisan, tapi anu diteteupna harita teh ngeluk tungkul bari jeung Rembay Cipanon atuh gancang Den Barnas teh neruskeun omonganana kieu pokpokanana teh. Ayeuna engkang teh ngartos Pangrani aya di dieu tandana nyaah ka engkang. Margi cek emutan Rani engkang tega kana pati luas rek maehan maneh ku jalan tega ka diri ngotogkeun maneh ka jurang kitu sangkaan Rani teh pangludeung mios ka dieu nyusul-nyusul diri engkang. Padahal nu salaresna engkang nyiratan ka Rani teh lain rek maehan maneh sabab Rani oge terang jalmi nu maehan maneh eta jalmi henteu emut yen paeh jeung hirup urang angin Allah nu kagungan. Jadi kacida sasarna lamun engkang geus nekad ludeung rek maehan maneh Rani engkang tuludeung maehan batur anu tanpa dosa. Engkang teludeung nganyeri diri batur komo deui nganyerikeun diri sorangan mah ari ieu kudu maehan manehnya. Moal Rani sakumaha perih jeung nyerina oge engkang mah moal poho kana diri lamun maehan batur nu tanpa dosa teu wani komo deui maehan diri sorangan. Naon sababna pang engkang ngintun serat ka Rani? Naon sababna pang engkang nyebatkeun kitu ka Rani? Oh Rani, maksud engkang lain goreng, tapi maksud engkang mika nyaah ka Rani. Asa Rani bunga sarta benar-benar micinta ka Juragan Suryaman. Engkang ngadoakeun peek sing lambat lambut, sing ngarasa bagja jeroning hirup di alam dunya teh. Ari engkang pangmasikeun surat kabar hayang katembong kabersihan engkang. Yen engkang teu aya niat saeutik oge ngarobah pamadegan engkang. Sakali cinta ka Rani tetap engkang micinta sanaos dihalangan ku naon oge engkang mah tetap micinta sabab kacinta engkang datangna sareng napelna estu kersana Allah anu kawasa. Tah ayeuna engkang teu nyeleweng Rani engkang tekun micinta ka Rani tapi kulantaran Rani parantos tundangan sareng Juragan Suryaman kapaksa engkang moal ngaganggu kapaksa engkang ngelehan maneh. Tah sangkan henteu ngaganggu nya engkang aya maksud hayang nganjerek di lebak jero anu asing pikeun jalmi-jalmi di ieu tempat mah. Engkang bade nyaung-nyaung tapi kamawat nyawa dicanda ku nu kawasa lain rek maehan maneh tapi rek ngelehan maneh. Tah kitu Rani Juragan Suryaman kitu kaayaan sim kuring teh sarta kana talajak baturna pasanap sim kuring teu terang-terang cek Den Barnas bari ngareret ka Juragan Suryaman. Ari anjeun datang ka dieu rek naon? Jeung naon maksud anjeun pang nyamperkeun teh Barnas? Jawab Juragan Suryaman ngadedeng halah sigana teh. Sabab dina jeroning ngabandungan jawabna Den Barnas nu panjang lebar teh anjeunna mah kerung bae. Abdi kenal ka Rani teh Juragan sarta rakat anu langkung-langkung tirakat margi tos saling pika cinta piraku anu parantos silih pika cinta patepung di ieu tempat make kudu ngantep sagala rupi. Naon salahna upami abdi nepangan da puguh wawuh malah langkung ti wawuh. Na teu nyaho anjeun ieu nyerani pipamajikaneun kuring Barnas. Kan tenan bae Juragan terang mah jawab Den Barnas ngalimba sarta ngareret ka Rani anu Merbay Cipanon. Tah lamun nyaho mah syukur atuh. Ieu si Suryaman pisalakieunana Rani teh anu ngarasa teu suka pipamajikaneunana disampeurkeun ku anjeun. Nyingkah Barnas, nyingkah. Cek Juragan Suryaman bari nunjuk kanu jauh nitah indit ka Den Barnas. Juragan, abdi dongkap ka dieu teh lain ngadongkapan tempat Juragan. Sareng abdi nyampeurkeun ka dieu sanes nyampeurkeun ka Juragan tapi nyampeurkeun buah hate abdi nyirani. Nah Juragan bake ngusir sagala. Abdi moal mios Juragan sanaos dugi ka maot oge. Ari diusir ku Juragan mah kajabi lamun diusir ku buah hate abdi
diusir ku Rani. Rani engkang nyamperkeun ka dieu teh kasurung ku rasa cinta anu engkang oge teu ngarti Rani naha engkang make micinta. Engkang nguping teu nabaham Rani pribadi yen Rani micinta ka engkang, yen Rani sahate sareng engkang. Eta pangintennya Rani anu ngajantenkeun engkang nyamperkeun ayeuna teh. Oge rasa cinta eta anu ngajantenkeun Rani nyusul-nyusul ka engkang. Nuhun Rani, engkang tos ningal kasatiaan Rani ka engkang. Engkang ngahaturkeun nuhun Rani dongkap ka dieu ku jalaran kasionan engkang maehan maneh. Eta oge Rani teh nembongkeun tandana cinta ka engkang. Pek Rani boga salaki ka Juragan Suryaman mah engkang teu naon-naon, sabab batin Rani sareng kacinta Rani aya dina keupelan engkang. Cing Rani sebutkeun ayeuna ka engkang, cinta keneh Rani ka engkang teh ceuk Den Barnas bari neuteup kawas gede kayakinan atuh ngadenge kitu teh Juragan Suryaman bendu pok anjeunna sasauran. Rani pek geura jawab tah pananya si Barnas teh anu hayang nincak hulu ka engkang. Geura jawab Rani, micinta keneh Rani ka manehna anu geus nincak hulu ka engkang. Ceuk Juragan Suryaman mani ngalapara bakat ku ambak meureun. Ni Rani ente nembalan kalas segruk cerik deui atuh Juragan Suryaman ningal kitu teh olohok sarta pok sakali deui nanya pamadegan Rani kieu sasauranana teh. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.